Masya Allah. Diawali ke kuloba perjudian, permabokan jeung perzinahan. Mungkin hese neangan parawan mu asli teh hese. Kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang menyaritakeun perzinahan kuari. Ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeunana. Dikontrakan jauh ti indung bapak, cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deh, jangan bayarkan kontrakan, atau pandang karak. Kumaha deh, kenapa pandang karak? Atau iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan, sekian nanti. Enggak kalau gitu, kececes beres. Kita ya kececesan segala. Dah orang ngerenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye. Ditimbang beratan ka mana mulai orang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan. Orang lamun zalah ka Kudus, Masya Allah jana mapan balik teh dicacag. Nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan Zal ngaran Kudus. Tuh siapa jarah bete ngaran. Ayo kiaina poho buku ieu. Tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakawal bapan potong ieu na ge. Nuku urang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus Masya Allah balik nyawa batur menyawa taruhanna pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aya aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing ayo lah nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah jangan geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge rezeki mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial dak Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu blon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu manganu sekian meter saya sabar eta aya 20-an mah bejakeun ka manganu lain teu butuh gitunya dia mah deuk Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual buat tetangga habak beres tuh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu gimana teh Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat kangjeng teh heula pan al awwalun al akhirun umat kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbang kangjeng Nabi di dinya sabelah kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan kangjeng Nabi memang kumaha
begitu ditimbang ke nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat kulkoh ngaranna gegera dikerjakeun naon cak Jibril ulah ngomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat letik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah letik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah lo penting salamet bae sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat seeutik jasa cek yana kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mah tah ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid aing teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui untungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang-gudang aya tasbih aing ka mana tarua teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabelah dieuna mah cepet dia cepet limbang cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main cimplong melulu nya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka asqal kiai nu macana mah santri Kanjeng Kiai sia gula macana ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusingke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapada tuh badoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun cantil Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi Aisyah kieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut Siti kelekep kunaon kredit cek gitu lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung
wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang tah ke dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah. Jelema hayang emas, cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara, daerah lu cai aing datang ke dia, tepak doang ya nak. Timbul, wah cai culcer. Asal siap mangelanan ka aing. Aing pangeran ayo. Jelema iman geus ipis. Sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos gitulah dajjal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari mah ngridit engke mah hayang ya mio mio datang siapa naon Avanza berem Avanza ngajogrog siapa naon lima cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh ayo ulah cokot ku sia tuh hartop telempang hakina rusak atuh geus bacu hayo sih hayang awe watu jelema ngagayog eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian sholat teureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nuani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun sholat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep sholat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal takarat begitu salam dicekel ditanya manisu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente Mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria lah eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis mula panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah ieu ashabul kahfi kanjeng kuku magi si hade ulah di baturan si hade juri ge mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu
tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihi dajal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya, Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bon, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakada utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kula kuari pangeran. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi dia nungguankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ka eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang usah urang pangeran kenju. Ayo suara pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh. Dibunuh eta tetep Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing Rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Akurnya ada Kangjeng Nabi urang. Mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ge bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah marah maot maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui Walah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar tah de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar segala rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah lumak tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu datang nu pohara sumantak baheula ku Zulkarnain dibendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ieu urang teh angan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Kabeh aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Geus sindeuk urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam.
judi teh judi. Nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu ditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu. Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya lagi kaget kok hewana kok sarari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nya kaget di dinya aya hewan seperti kieu ye teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris di Belanda kemudian asup Islam loba ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain geus sapangi aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh maka manehanna ngadenge suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge kuari ge urang mun ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu kamari aya deui nu liwat ka dinya bae aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos raja jurig newo-newo meureun tah gawat ieu da ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mau lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang da ieu ke bakal Ya'juj wa Ma'juj. Nah idinya kakarak summa khurujud dabah jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj tinggal manusia-manusia anu nyilib ararai loba keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama letikan tihimar hampir sarua jeung himar begal celina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta Masya Allah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis. Nah nunggu saya tulisan mukmin didinya langsung tekebel mau ngeunaheun geus tinggal kafir siapa kafir sia ge da tarang sia sia kafir sia ge kafir kabeh tah tidi jawa geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih nage dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres gitu hayang ces beres persis kos kotak bae geus ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan
ngomong na jelema ku geus lemah-lemah na iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dok atuh hayang mulai di dinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da tah kitu hayang belah di dinya atuh cekeuna belah ditu ke naon ih kita lalika da aing mah geus beres ngomong kitu ditawar daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti apa. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe. Mantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyahoon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min magribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaatna kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehna encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangpaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese neangan masjid geus areueuh lantaran bebongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke diserang si Cenglu oh di Pandeglang si Teguan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo siap mangkaning juga tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranan bukan asa anu cangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati loba senjata dirinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika
jam naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Emang kumaha gitu. Ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagan. Sementara pemerintahan orang kuhahe. Kiai nu aya di ditu kuhahe 4 kali. Da kumaha deui atuh. Lain teh diperjuangkeun jam geus ayana. Ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika, hasil dicokotan dan lain sebagainya. Orang dibangun kadele geus lemahna di orang, asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris. Kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid paling hiji 2 kan meureun anu dipertahankan. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyin gereja sadaek-daek. Ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang ge nu handal nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya. Bakal perang, deuk kumaha henteu bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun jeung kulon. Sakar kulon Baduy jeung Baduy, padahal mah Baduy teh horeng eta siloka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta Baduy ngaranna. Siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung Baduy malah sabira Baduy atuh horenganan cak kolot baheula teh mah Baduy tuh kaunggar lembur nuluan jalan urang dongeng mun jeung kos kitu engke bakal urang diperangan. Waduh Baduy usahawan horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jipendi deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge. Satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jauh pencet jauh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar jenayun. Aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh bener Masya Allah. Di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe di kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang geus teu make. Wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa, didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh eta lah saya senang masjid syahadat tinggal sana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aya faedah jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep aya manfaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya manfaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu manfaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan dari teh lisan Masya Allah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat
dimiliki Dajjal, Mahdi, Dajjal, Ya'juj. Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panon pet tungguan, bejakeun tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tungguan, aya hayang kos kitu mah teu iman ka anjeun, teu iman ka Al-Qur'an, tungguan kege bakal inna muntazirun. Tuhan bakal kapanggih kege. Masya Allah. Diawali engke kuloba perjudian, permabokan jeung perzinahan. Engke mah hese neangan parawan mu asli teh hese. Kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang menyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Di kontrakan jauh ti indung bapak, cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang, duit kurang deui, jang mayarkeun kontrakan. Atuh panang karak. Kumaha deui? Kenapa panang karak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakana teh. Enggak bagus gitu, kececes beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi, terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Quran, endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah, hayang datang siksa lah, hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah. Geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang. Urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa, sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho, jang naon, jang supaya urang bisa mengendalikan diri, abeh urang salamet di dunia wal akhirah. Lantaran hese deuk dikumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang, jang urang bae. Geus urang rapih ka anak urang. Di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV, teu boga HP, teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Teangan coba nu teu boga HP hese gas. Aya cenah kulah teu boga kiai. Benar sia? Leungit can meuli deui. Laon pandang mah. Kita timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da 3 kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji diceuli, nu hiji diirung laon bantah kiai. Atau komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana. Nah iyalah urang ngaji supaya nyaho korenganan karusakan teh geus darareukeut jasa, urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang, salametkeun diri urang, pamajikan urang, anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala. Aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantap Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deuketna anjeun ka kaula sorga, di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan. Mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingsienan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyirau wa nadhira, atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Kudu oke dia jalan surga ieu. Di jalan neraka ieu golkar ieu. Kudu itu dulu. Ulah sembarangan.
babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran, pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pemerintah nyana kepanjangan beung Amerika, kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik, sarua mah hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu, teu kudu dicaritakeun kulun pabadun kulun palesa badun kulun palesa, teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah, corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huahe naik pansa sia. Delakan ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunah pansa. Di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong. Golgar si Amerika di bawah. Atuh teman-teman teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu keur carita kesimpulan. Dicerita teh kitu bae. Dinten teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidau wa mubasysyirau wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazzatud dunya arbaatun kalazatan dunya, aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at-ta'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek, nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikan coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nama. Kadituna aya idkhul zakar. Bisa eta ibu lulusan. Nikmatud dunya salasan fardhu tabang namun wa qublatun wa idkhul zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cek Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Ilmu zakar, tangga bebeskan panakol tongprong, atau kumaha ngomong lah sih eta coba, itu jak itu tiditu nak itu tuh gitu bae. Sekurang Jawa, apa iku sih? Buatan ngertos, orang iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa ikut cerah? Aduh, masya Allah. Emang orang Jawa mah pikaserian baik. Pikaserian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja, di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ke istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gideg bae dia tadi hareupeun lawang. Sambarkan ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur iki segana opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana, berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya, dasar teh nyakola, orang NU teh nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya anak di Indonesia nyebut duhul teh ke pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos gitu ta. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah,
hiji dahar, dua nginum. Artina to'am teh kadaharan imimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiban, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gara siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu ngeunah nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jimaah geus moal kebal deui. Komo tuh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu memere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Nek ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deukeut ka Allah. Nu opat eta ngahalangan deukeut ka Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah, eta mah deukeutna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah, boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees, aloh aing mah boro jeung Allah, jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bageur ka pamajikan bageur ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu tah. Ka anak bageur, ka tetangga bageur, anu boga mere, nu teu boga menta bageur ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak diperdukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Kieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman, di jero beteng nyesa 30 poe. Ya Arab, hebat, hai Arab, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun, sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-sak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, nusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beteng aya keneh. Beak-beak 30 poe.
seueuh 30 poe ya Adam irfa. Hei Adam, tangga tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadarna. Urang ieu timiti puasa teh ceda dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga eta Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil ya katarang abah ieu. Tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo aja SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam teman. Masya Allah karim. Tuh, iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu, innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Akal madep. Wa aqbala. Akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu akal mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun? Jeung saha kaula? Cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-mulyana, cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia ne urang ieu aya akalana. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wakalan. Wakalan teh geus kitu. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya randang ora ku urang dimulyakeun. Haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu kuari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen. Alam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh. Ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae. Ngabuageun.
kita bahasa hebat tangga baget terus pohara jasa tangga baget jadi gak baget batu ngistirobah setinggi-tinggi acan itu cicing baik Masya Allah semoga lah tuluy ngomong dari Gusti Allah ayah nafsu kadir tetep bae falam tujib ngebuagan bandel tidak madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan aja iyalah nafsu ada satu mana didinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah semoga lah man anta wa man ana nafsu sahanjeun saha kaula jawab waqalat anana wa anta tuh kula makula Gusti Magusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi ya nafsu mementak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana saanjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah Masya Allah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atas sana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneu lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae ta nafsu tatadina bae tuanggah bae anak-anak wa anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang nate aku ari dipuasakeun kuari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak faqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh horeng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia tah gitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang dalam bonteng suri geus ngalirik ya nafsu tah aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nanya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu taraweh teh daek menghadap kereknya natu taraweh nage milihannya nanu 11 di mana oi taraweh nu 11 di mana tuh di basi ditu ieu urang ka ditu lah di dieu mah 23 pape neangan nu 13 neangan nu 11 barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah nafsu gara-gara bonteng suri tah ya karim masyaallah termasuk lain masalah eta bae di jojo teh naon jojo di jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana bengkak gede
eta teh apa ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut dilempengkeun peredaran darahna diluruskeun atawa dibawa ka dokter melalui medis ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang Jojo Ki Umar lantaran nya nama make menyem-menyem teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun ku aing aduh di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Quran maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang teu kudu dilawan tapi nu jelas memang kuhara Syekh Abdul Qadir Ajalani nuku urang erek dihaolan ieu nyana teh ngarasa capek mun lempang ngarasa capek mun ibadah padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep kabina-bina teu kunyana teh teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta paingan nya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin mirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngejebian nu kacarita kitu hendak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokoknya Sunda mah kaya bahasa kamu mun dibawa ka rawa kidang waduh ieu masalah soal Jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ka tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ka medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal Pang Jojo nya kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek lek datang bae di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik bae ujian itu pan Kangjeng Nabi manggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bae mad tunggu mad teu kuat ente kayak nganggang teng
Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir dongeng ka Gusti, unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham. Perem Tuan Syekh Abdul Qadir baca ye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa, bismillahi ala rukbi hatta taqwa, bismillahi alal ardi hatta tutwa. Bentak Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa, bismillahi ala rukbi hatta taqwa, bismillahi alal ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang. Jangan Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi. Eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk. Teu kudu ngadahar uduk di handapeun tanggal amal, teu kudu. Datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring. Kopi, rokok. Modalna ngaji teh gede. Bebeja ka pamajikan aing ngomong ngaji deh gede modal. Tapi datang ke jero majelis na Masya Allah sakumahaya cucukan tak bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mantep gitu anteng tadi bacaan baca etata menang direkam tapi lamun talar sekaligus eta dibaca ke orang ujianana manjur tak kudu kos gitu ilmu mata kadangnya tak manjur ya saya kudu direkam-rekam di HP. Wah ku ada di kita seorang lulus balik. Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera, nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir. Di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal, ditunggu di depan parkir. Terima kasih. Orang mana sih atunya wae gitu. Eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh teh keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu berek we. Moal. Oh sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili, ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hatta ti Imam Syafi'i. Ti Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan. Delekeun ku urang. Delekeun bae geus. Delekeun ke nyana indit. Mun nyana teh indit urang nu indit. Salam. Masya Allah. Eta babacaan tadi Tuan Syekh Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna, terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan. Eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal. Jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja. Eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan. Supir Pak Sumantri orang Curug. Berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh anu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah di Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres di Banjar di Jogja ke Banjar deui nganterkeun kula saenggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik
balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ka Jogja di Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pemere atut mau datang bepokona wah ieu mobil nu urang meuli cash kayak murni Avanza mau datang sangkilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah men kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci kudu ditanyakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa der bae emang teu bisa teh mah main bola teu puguh operanan apa nya nama dioper teh lain ka hareup edahan ka tukang nah ieu mah der bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu didinya begitu bola kujana disepak ngableduk pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui kujana baduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu mah aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaanna mah jang parenti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kaluhur iya bak tok sakitu doang usapkeun ka suku gak coba ge tejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus katae-kata atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tadi di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diomek urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tak eta Islam kaya dengan kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karena ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal geus teu bisa diganggu gugat ajal tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun di teangan deui kunyana eta teh Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasuhun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasupkeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuh ka dinya aya di jero botol waduh jene di jero botol teh kumaha ngalawanna
aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol. Soekarno eta emang teu dibantai, emang teu ditembak, emang teu dianiaya ku Belanda. Beuh, luar biasa. Can waktuna maot mah teu bae. Diseret, di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula. Mantep urang nuturkeunana. Nyana jadi kalang dada masyarakat diharap ketika ngalawan musuh aing diharap ngeunaheun kurang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng yang babaturan lempang ti peuting aju kerek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia diharap aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh kerek naon asana ya juri cakira ya ada ulah numpat yuk ada banyak pemimpin kos gitu kata tuh ngomong deh berat lah tuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngarepan musuh geus leungit wari kos kara itu mentak geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aya salian Golkar suara bae termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abe malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridana mah gampang tah mah di buku ge loba tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia, anti terhadap pamer menta, maksudnya anti menta ulah menta eta nu beratna daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawa bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majrumun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namulikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paham Ki Umar teh masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakatha fi muntajian kamun basitin pamakatha fi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong jeung Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang nate sadangkul doang caina sadangkul doang jeung empang nagela tepati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar pencak di Cikalong cekel balangkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang teu gadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu gadeng menang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge jana mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang
tapi Ki Zaid dah dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumata mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqa walamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutonyian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata walewi hatta alaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh takumaha teh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tamat daya kisos henteu ka Ki Umar diat ke henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katiti katutu artina kumaha tata dina barang dideuleu dinas sanang kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah kita saling doakan mudah-mudahan kau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku begitu pula aku hehehe mantep karena yang memisahkan adalah mungkin suratan di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin oh aduh sekian kasihmu Sarwiti Cikupa berarti ya Ki Zaid berarti putus cinta pusingnya nanti ya emang tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya geus kitu bae ayo prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun tama Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar korenganan tabab pasti bunuh diri tama panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia ditunggu sama Haji Ar di parkiran pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran ialah soal pembunuhan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu kurang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede
atawa diri itu di pintu air rusok itu naon karang-karana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot dibalangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay na teh dua masalah mungkin baik karena teu bisa atau bisa ngan aya gangguan angin ngojay mah ngojay tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay Ilam yasunha lamun Zaid teu bisa ngojay Naima Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amadun kos kitu mah kisos deui bodoh nya mah balas pati kisos Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit leungeuna di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay hese lantaran dibaringkus paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar insyaallah jaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojayna lantarannya nama aya keturunan Bugis urang Bugis bapan Masya Allah di jero teh di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun urang lamun dek ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh perebut duit ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah nah iya konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu orang Bugis eta ngojay mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojay teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojay atuh boro-boro ngojay mah boro-boro ngojay setruk mah leumpang di hararese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojay tapi teu daek ngojay teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojay kisos dibalangkeun bisa ngojay ngan dibaringkus kisos dibalangkeun lainna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka laut sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojayna lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojay teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojay lantaran berhadapan jeung angin eueuh jangun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu ambit berarti ieu termasuk kana sibhu ambit diat 100 onta Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojay nama ngan begitu ngojay berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi deangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi kumaha lamun bisa ngojay ngan nyana teu ngojay Zaid jago jasa ngojayna dibalangkeun ka laut
tapi nanya teu daekeun ngojay wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.